termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab kena jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare. Nah, ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah engke jam 2 kudu hudang masak aja eta gandeng bae di masjid baca Quran haram eta gos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang